ganti lah. Rajin aya nu beres kolot. Aing mah saya numpak na yun. Hei, nyantai kieu malah. Hei. Pot. Atuh isa berarti mana tuh lain kumpakan bisa berarti. Lain boga teh dibayar ke dulur anjing teh. Itu bisa. Lainnya aing mah herere teh kukur hariweuh ya teh. Geus turunkeun ka kasal-kasal turunkeun. Jika berat-berat daripada keberat-berat geus jeung urang. Gane pugujang budak ya teh. Pamere sakieu ge. Ih, geus jeung urang ye duitan 100.000 ya. Ya daripada memanggul capek. Beureuh aing mah. Geus beunang meuli udud dia. Bukan duit teh. Geus gampang urusan penting meuli udud daripada dipanggul sok. Kasar mana? Daripada berat. Oh nya. Heeh. Ya, iya ilmu sepeda. Tuh kita belikan udud. Tuh. Bung jangkung dia jok lah yuk. Mau nyoba yuk. Aduh. Jangan segitu ya. Kajian baik. Ayo nya. Ah, iya aing. Ieu nya. Beureuh, aing geus katipu di bayi ku si Barbek. Aing 100.000 untuk sepeda teh mahal paning. Barbek. 100.000. Bilang sepeda, 100.000 bayar.